pamajikan batur mah ya di bawah ulin, di bawah kesepa. Iya mah urang mah boga salaki teh standarna teh mani rendah pisan ieu teh. Da urang masa ukur moe pare jabat pare teh buburu deui ka Pak Haji deui ieu teh lain pare sorangan ieu teh. Boga salaki teh kumaha standarna teh mari rendah kitu. Standar rendah kumaha kudu mah bangga ieu mah ieu salaki teh standar bule. Standar bule naon eta teh standar bule teh? Urang mah standar bule tempo bule di Pangandaran. Dibawa ke Indonesia teh jang moyan, pamaneh ge dibawa ka sawah teh jang moyan bari moe pare. Alah, bule-bule jadi bule nahan teu renghek heeh. Waduh hebat si Pak Haji, keur moe Pak Haji. Nya keur moe Mang Asep ya, aduh. Pare teh sae nya Pak Hajinya. Asa raos si gana teh. Asa hoyong nyobian teh Pak Haji. Atuh aya hoyong mah nyandak we atuh Kasep. Leres ieu teh Pak Haji. Sok we nyandaknya, ai peryogi mah daripada ke sawah deui. Ngaladi terakhir. Ah, mungkin bager si Hajina. Urang rek dibawa si sing loba ieu mah. Lumayan, yang sabulaneun. Lah sakige geus. Lumayan. Geuning mah loba-loba teuing ngot parete. Kuring rugi.